Mang Jo. Bulan. Ngopi naon eta Mang Jojo? Tutut. Ini Tijan. Pulang taraweh ngopi tutut Pulang puguh taraweh. teh. Iya tutut lah nu aya. Tuh. Bener. Meh sehat. Heeh. Hah. Ding. Hah? Mang Oding. Ayo cenah Mang Jo, eta Mang Ding. Mang Ding. Gimana nak? Di tonggo. Mang Oding. Mang Ding, lingih Mang Ding. Eta tutut Mang Ding, lingih heula tutut cenah Mang Jo tawaran tutut Mang Oding. Tunggu nah. Monyong ada tutut mah. Lain, sama mana koneng we jeung ujang geus ya. Kebelah dian Mang Ding, karena kamera Mang Ding. Ngalaneng jeung Mang Jojo terus. Erek mah Lawan. tutut. Iya sok monyong bibir. Tong. Mang Oding eta calikna sakit keler teh. Terus ke dia terus. Terus ieu acan ketinggal ku kamera. Tah. Mang Jojo atuh kebelah dian Mang Jo. Rapatan ka Mang Oding Mang Jo. Gitu. Detik deui Mang Jo. Ya. Sip. Wah, bener. Mun dina film mah ieu teh dina film eta dina film MNC TV. Ieu teh Upin Ipin teh Mang Jo. Tah ieu teh pun adi anu teu payu-payu wae. Kayana kakara erek cenah minat. Syukur we ceng lah. Da eta ge abdi minta dietakeun amun beas mah minta diturunkeun, disestabilkeun, upami ipakadip taekeun bae gitu. Terus imun adi rek nikah. Mang Jojo ka dieu cenah nyamper Mang Mang Oding ka dieu teh nyamper Mang Jojo itikaf cenah Mang Jo. Geus mekal simut, geus mekal kasur. Eta ti tos ieu apa puting. Terus di masjid gitu sare teh. Itikaf mekal simut. Oh, di mah. Hari su atajan hari diringkir ka Talbak. Iya. Bisa tarawih dibawa ka tonggo ke masjid. Loba nama. Terudang ke sekitar jam 10 ke masjid. Can alwinnya. Acan. Tapi ngabuburit. Ngabeberang. Mang Wan ke di jalan Mang Jo. Jeung Wan. Heeh. Cing inget ka dulur, ke baraya. Ulin ka dieu kana ngorek. Kana ngorek ka dieu ka tonggo. Udah ngopi tutut. Urang ngopi tutut. Ngopi tutut Mang Jojo euy. Ini kata urang eta. Urang sepil cenah tututna Mang Jojo. Kan? Sepil cenah tututna Mang Jo mana tutut eta. Bener. Tuh. Tutut eta keong. Tutut bira kudik keong mah. Loba tututna teh loba tuh. Alah. Loba iraha yang ngalah tutut. Ah, loba mah ngeuning. Di pasaku sorangan eta samarana teh. Hah? Samarana goreng teu bisa. Heeh, bener. Wah. Pak eta tah saha Pak Soehartoyo tawaran tutut Mang Jo. Pak Soehartoyo. Ieu urang kudu ngarahan ieu ngaras teh tunu atawa ngaras teh tunu. Tiba gedang sare abdi mah. Apa mau teh dari teh tibra udang-udang teh janari pas we. Jam 3 kurang genep menit. Nya tawaran eta tutut Pak Soehartoyo Mang Jo. Pak Soehartoyo bilih hoyong jeung tutut ka dieu we ka tahu ngabahuju. Palit eta ke di jalan Mang Jo, palit. Yang lain menuju di perjalanan. Di perjalanan palit. Yang selamat yang dugi ka dieu. Upami dugi ka dieu kayak bulan Sawal urang botram deui ya. Urang botram. Atuh ka Masum entong leutik hate. Da can puguh meunang jeung eleh lain mah. Bae urang. Tinggal lebar dada we urang teh. Heeh. Tadi ada di jeroan ka dieu Mang Asum teh. Tebongkeun ka belah dia karena kamera Mang Jo tututna Mang Jo sakali deui Mang Jo. Deketkeun Mang Jo teu katempoeun dan tijan kumaha. Tuh. Tutut. Tutut. Bener. Lain nu tersebut mah nya henteu we. Ari abah mah da resep.
kalau tutup teh. Tadi abi mah ieu boga suuk ya Mang Jo. Tau tuh gua tak. Suuk ieu mah bieu pamere tina eta Mang Jo tarawehan Mang Jo. Ini malam salikuran. Heeh. Bieu tina tarawehan menang suuk Mang Jo. Nya. Tina tarawehan menang suuk. Mang Jojo mah eta tutut. Nya teu neurak eta mah. Abang mah teu beuki, teu neurak. Suuk ta tuh Mang Ding, suuk Mang Ding. Iya resep nempo Mang Jojo ngopi tutut. Beak sakeler. Sakeler teh netizen dibeakeun kabeh. Tutut. Satu mah aja itu kan. Wah, loba tutut ini kalau pelakon TMN ya supaya gitu. Ada bawa lama. Kira keten kopi. Dilanjut ke rumah iya kan. Nah ini ngemerong tutut. Saha? Nah itu juga tidak tahu. Kopi dan salah keten ke bubur. Oh, jadi duan. Jangan apa. Heran awak kena tengah sudah tua. Udah sininya sama Rana aja. Itu dia harus dosa. Beak ieu sakeler ku Mang Jojo tutut Mang Oding. Ini sakeler kieu tadi teh Mang Oding. Itu kamari dengan tutut itu. Ti kamari teh ngalaan tutut teh menurutnya. Mohon. Kenal sih ini bilang sikar aku teh tutut. Gawe. Aya cukup teu kagegel. Nurak. Nyari kena tutut nerak. Mang Oding masuk ke Mang Oding. Mang Oding mah ngopi suuk ke balik taraweh teh ya. Nyamper itikaf ka Mang Jojo geus bakal simut cenah. Tongan saukur pinah sare itikaf teh Mang Oding.